Para mitra sadaya nuju ngadangkeun dongeng nuju Luna Suryati di arah Pati. Ye dongeng karangan Kileksa para mitra ti karaos ayeuna nincak bagian kagenepnya para mitra bagian kagenep. Mangga nyangakeun bae etang-etang hiburan pangbeberamana atuh etang-etang kanggo naon teh hiburan we mana ge hiburan. Di mana mitra linggi para mitra mangga ngaturkeun nuhun. Margi di YouTube ye, di YouTube para mitra, wah lega ambahanana para mitra, sakuliah dunya itu asal aya saluranana we kitu. Mangga nyangakeun Suryati di arah Pati karangan Kileksa atuh para mitra. Kiana naon teh tos teu birek deui para mitra atuh Kileksa janten ngarang dongeng didugikeun ka mitra sadaya. Seseueur nama seueur nu mikas cinta, seueur nu bikaresep kitu marawari seueur kitu nya. Karesep pisan ayeuna Bang Jaya bade ngabantuin carios nyambung judulna Suryati di area Pati. Atuh ka wargi-wargi hatur nuhun nu paros nu subscribe sareng locengna, nu parantos nu like-na pon kitu deui komentarna sareng sajabina hatur nuhun. Mangga nyangakeun Suryati di arah Pati dina bagian kagenep wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Suryati di arah Pati. Ye dongeng karangan Kileksa ayeuna nincak bagian kagenep. Mangga para mitra urang sami-sami hanca carios nyambung judulna Suryati di arah Pati dina bagian kagenep. Para mitra kaum dangu, kocapkeun Parman jeung indung bapana harita ngariung keneh ditepas. Bikarsi mah regreg deui hatena lantaran anakna geus datang kalayan salamet. Ari Parman ras deui inget kana nasib indung bapana nu tangtu can manggih dahar. Atuh pok nyarita. Mak, bapak kamari teh abdi menang beas, tapi hanya ka diruksa ku si bangsat. Bako molena ge dibawa ku si Karso. Abdi teh inget ka emak jeung bapa bising teu manggih sangu. Keun bae Parman teu kudu mikirkeun dahareun. Sabab kasalamatan awak leuwih utama. Nempo maneh salamet ge mah teh mang pirang-pirang bunga. Sabab maneh geus jadi tecatalang indung jeung bapa. Arti ku abdi ge mah tapi kumaha ari kamari? Di mana manggih sangu? Cek Parman keukeuh nanyakeun ka indungna sabab melang. Kakolot bisi teu dalahar. Aya sangu mah malah ayeuna ge gede keneh, bising maneh geus lapar mah. Ke urang sadiakeun ku emak. Cek indungna bari ngojengkang ka pawon. Teu lila geus balik deui bari mawa boboko sangu. Keun wae mah heula lah sok ketuna di dinya moal ka dahar. Cek Parman bari melong kana boboko nu memang pinuh ku sangu. Parman heran naha di mana boga beas. Heug atuh ari kitu mah pek tuluikeun ngobrolna. Bikarsi mah nuna boboko sangu di tengah imah. Dituruban ku baskom leutik. Geuning seueur sangu mah di mana beasna mah? Kieu Parman kamari teh Nyi Suryati datang ka dieu ngahaja nananyakeun maneh. Isukna datang deui bari mawa beasa boboko. Aya kana 7 letter mah. Mah teh teu wani nolak ka hiji nu merena keukeuh, kaduana memang keur butuh tak kitu man. Kitu jadi Suryati teh aya di dieu nya mah. Aya dah hayang tepung jeung maneh cenah. Malah dibejakeun teu balik teh meni reuwaseun milu bingung jeung hariwang. Malah jelema salemur milu ibu sarerea neangan maneh. Cek Bikarsi mah bari ngareret ka Mang Amin nu keur jongjon udud bangun nikmat. Nyaman di lemur teh ngadak-ngadak guyur euy. Malah bahwadi ge milu neangan ka maneh nepi ka isuk. Cek Mang Amin darianaker. Omongan bapana jadi pikiran pikeun Parman. Boga sangkaan yen bahwadi geus robah pamadeganana teu galak teuing cara sasari. Nu akhirna nimulkeun harepan ka Parman beuki gede wawanen rek nepungan ka Suryati di imahna. Mah ku abdi ge kaharti tangtu Suryati teh boga rasa tumarima. Sabab geus ditulungan ku abdi, tapi abdi teh teu hayang dipulang tarima da. Nulungan teh lain ngarep-ngarep buruhna. Nya bener kudu kitu, tapi mere beaso teh lain pamulang tarima tinu nulungan. Eta mah karunyaeun we meureun da harita teh ku emak dicaritakeun yen maneh teh keur usaha. Kacida diandalkeunana ku kolot. Atuh sajabana ti kitu da Nyi Suryati ge nyahoeun kana kaayaan urang.
Sarta harita teh mah teh keur bingung. Teu aya cai-cai acan da puguh melang ka maneh. Mage teu nyangka yen Suryati rek ngirim beas atuh. Dah keun bae atuna make ngaributkeun nu mere beas sagala. Tarimakeun we ku urang. Kahiji memang butuh, kaduana memang geus jadi milik urang. Keun bae ulah dicaritakeun wae anggur manganuhunkeun kanu maha kawasa nu nurunkeun rejeki ka urang. Ceuk Mang Amid nempas teu panujueun ngadenge nu nyaritakeun beas bae. Leres pa urang tarimakeun ku urang sararea, tapi abdi teh asa boga hutang sok sieun Suryati ngarep-ngarep. Nya hutang naon euy nginjem naon maneh ka Suryati teh? Mang Amid kaget malah meuni curingha. Hutang janji pa kamari teh abdi janji ka Suryati yen rek nepungan ka bumina. Tapi abdi mah sieun ku bapana nya Tabah Wadi. Da sok amakeun mun aya nu nganjang teh. Moal naon ka maneh mah. Tepungan we ari geus janji mah bisi ngarep-ngarep. Soal Bahwadi teu kudu dipikiran, asal maneh teu boga niat jahat. Sakitu ceuk bapa mah. Panyana teh hutang naon, hadas geus reuwas bapa teh. Mang Amid barahmai hatena ngarti kana maksud nu jadi anak. Nya rek ditepungan we ka imahna. Tapi sing adab ulah cologog bisi ngerakeun. Urang mah kudu bisa nalipak maneh Parman, sabab ditalipak batur ge nyeri. Kudu bisa ngajenan kanu boga imah, da maklum atuh bahwa di mah jelema beda jeung batur, ceuk Bukarsi mah. Dariana keur mepelingan ka anakna, bisi meunang ka nyeri ti Bahwadi, nu geus kasohor bengis kanu miskin. Nuhun mah da kaharti ku abdi ge, nu gunem catur kapegat ku jual-jualna tatangga nu hayang nepungan ka Parman. Atuh ditepas teh ngariung beuki lobaan galecok nangap lalakon Parman nutas meunang kareuwas. Nu nepungan teh jul-jul bae balik hiji datang hiji atuh nepi ka sore. Parman teu elat ngawadu da aya bae nu nempo. Cirawanci sariak layung semah beak. Parman buru-buru kacai rek mani geus kitu mah terus indit katajub bareng jeung Mang Amid. Ditajub pada nangap deui lalakona malah Mang Lebe oge meuni talete tatanya siga nu hayang jentre. Ku Parman dicaritakeun satara basna taya nu dikilungan. Kacaturkeun Suryati wanci magrib teh teu geunah cicing. Lantaran geus ngadenge bejayan Parman geus datang. Tapi can wani nempo lantaran bahwa diambek-ambekan wae. Can lipur ku kajadian tadi, kitu deui busaha mah masih keneh keheuleun ku anakna. Nu dianggap geus ngaributkeun ka sararea nyapekeun ka kolot. Harita Suryati ngadaweung ditepas tapi teu lila. Jung nangtung bus ka kamar, di kamar teu puguh cagwak. Koloyong ka tengah imah ngajanteng sakedeung. Leos ka dapur di dapur nyampak indung bapana keur siduru hareupeun hawu. Nyi Suryati teu nyampeurkeun kalah leos ka tepas deui, gek diuk dina kursi pulang ngalamun. Lila-lila Suryati jadi nekad rek nepungan ka imah Parman sabab hayang geura nyaho kana lalakonna. Nah kunaon pangna teu balik-balik. Tapi Suryati teu gagabah da inget kana kajadian kamari. Bisi mata keribut deui jeung jung nangtung leos ka dapur rek bebeja ka bapana. Abah abdi bade nepa amangan sakedap. Ulin ka saha? Wayah kieu luas leos we. Pamari, ceuk Bahwadi bari mureleng teu panujueun mun anakna indit ti imah wanci kitu. Da moal lami bah bade ka bumi Suhaeti. Montong, isukan we naha? Kawas eueuh isuk we. Wayah kumaha teh? Suryati baeud leos ka tengah imah bus ka kamar. Keblug mebeutkeun maneh kana kasur beungeut Parman beuki atra kokolebatan aya dina kongkolak matana ngagoda bae kana pikiran. Nah ari abah beteung teuingeun teuing. Na aing teh ulah wawuh jeung jelema atawa kumaha kitunya ceuk hate Suryati bari cengkat lalaunan. Kolot terak ngalaan selot janela berai janela muka breh katempo aya bentang baranang di langit pating kariceup siga nu ngajak ulin ka Suryati. Gero di lebak aya nu ngomong tarik kadengena bet sora Parman. Nu ngageroan ka manehna. Suryati meuni deg-degan panona rarat-reret nempuan ka lebak, tapi jempling eueuh tuluyna. Da tadi ge lain Parman anu nyarita teh ukur dedengean wungkul. Mending turun tina janela we kitu. Nya kapalang, ceuk pikir Suryati tuluy ngetep ngadeuketan pantok kamar. Cepret kunci ti jero, geus kitu ngeteyep deui kana janela. Jut turun sanggeus aya di handap luak liuk bisa anu manggihan tetela aman. Leos Suryati ini trek ngajugjug ka imah Parman tapi karek ge bijeu ti pakarangan. Beraya aya cahaya bate ti lawang pawon kebeg Suryati ngarenyag. Ret ka tukang breh panto pawon muka. Bahwa di ngajanteng di lawang melong ka pakarangan.
Cilaka palang siang nyahueun ka aing. Suryati teu pupuguh rasa terus nyalingker kanu poek jajantung naratug tutunggulan sieun kanyahoan ku bapana. Tapi untung Bahwadi teh teu tuluy kaluar kalah nutupkeun deui panto. Suryati buru-buru indit ngajugjug ka imahna Parman. Sasalingkeran kanu poek bising kapangih ku bapana. Ari Bahwadi harita teh siga nu geus terus rasa, manehna buru-buru ka tengah imah tuluy katepas. Balik deui ka jero sarta nyalukan Suryati, tapi eueuh jawaban. Atuh curiga Bahwadi teh. Ibuna, ka mana si Suryati? Ya duka atuh pan tadi ka kamarna. Eueuh da teu nembalan di geroan ge. Teangan ibuna. Geus sare meureun keun bae antep narek naon atunya? Da isukan ge aya di waktu. Tara ngarti arina naon teh. Rek ditanya ku Abah. Sabab urusan jeung Sumanda buru-buru rengse ieu teh. Kudu aya katindakan nu penting mah. Cung teangan ka kamarna. Sina ka dieu ayeuna. Abah aya perlu. Bahwadi diuk dina kursi di tengah imah. Busaha mah kapaksa nurut buru-buru nyamperkeun kana pantok kamar Suryati. Di geroan sababaraha kali malah pantona diketrokan. Tapi Suryati teu nemalan atuh busaha mah bingung pok nyarita. Eueuh Abah na ka mananya? Teang ka Imah Suhaeti, buru-buru sina balik. Busaha mah teu ngomong deui leos indit muru ka Imah Suhaeti. Rek nyusulan anakna barang datang kadinya Suryati teu kasampa. Malah nu boga imah ge geus jarempe. Busaha mah balik deui bebeja ka Bahwadi yen Suryati teu kapanggih. Nurus tunjung budak teh bandel-bandel teuing nya. Piraku ari kudu dicangcang onaman mah? Keun urang teangan ku Abah? Cek Bahwadi bari kekerot nahan amarah. Kejelig turun tuluy lempang rek neangan Suryati nu harita keur ka imah Parman. Bahwadi geus ngadenge beja yen Parman geus kapanggih atuh hatena merod hayang ka imah Parman. Neang anakna bari nepungan Parman. Barang jol kadinya kasampak aya Suryati keur ngobrol jeung Bikarsima da Parman mah di masjid keneh. Suryati, balik sia, cek Bahwadi nyentak. Puguh Suryati meni ngajenghok reuas ngadenge sora bapana. Biwartoskeun Kakang Parmannya kade ulah teu kaditunya. Cek Suryati ngaharewos ka Bikarsima, nu diharewosan ukur ungeuk teu wani ngomong da sieun ku Bahwadi. Harita keneh Suryati balik deui dituturkeun ku Bahwadi. Nu teu teh dua baleh kukulutus keheul ka anakna luas leos teu puguh. Bebeja rek ka babaturanana tali kalah los-los ka imah Parman. Atuh puguh Bahwadi teh meni gregeteun hayang nampili. Ayo asup sia, cek Bahwadi sanggeus nepi ka hareupeun imah. Suryati teu baha cat ungah terus asup ka tengah imah. Di dinya geus nyampak indungna keur diuk bari nyeupah. Tas di mana atuh ai Suryati kalah beuki bandel we maneh teh nya? Maksud ti Bikarsima, Bu. Rek naon los-los ka ditu, lain waktu lain wayah. Kalah los-los ka imah batur. Teu boga ka era, sianganya ngabibirang kanu jadi kolot. Busaha mah molotot Suryati teu ngomong deui. Cicing ibuna. Keun ku Abah rek ditanya. Nyapek kuring marek ngadengekeun. Busaha mah neuteup ka anakna nu ngeluk tungkul bari hatena deg-degan loba kasih. Suryati, naon maksud ngalawan ka kolot? Ampun Mbah, abdi mah teu aya maksad ngalawan. Balagug sia. Ari teu ngagugu kana omongan kolot. Eta teh ngaranna ngalawan beuleuh. Cek Abah ulah ini tapi maneh keukeuh maksa. Nu kitu ngaranna ngalawan. Cik jawab naon maksudna? Bahwadi meni kekerot mun teuras ka anakna buah ditampiling nyaan Suryati teh. Abdi teh hoyong terang ka Kang Parman margi anjeunna anu nulungan ka abdi. Taina Kang Parman tos sumping abdi mah hoyong nganuhunkeun kana jasa-jasa anjeunna. Tak kitu salosna mah atuh Abah, cek Suryati akhirna balaka ka kolotna. Na teu bisa lamun ti beurang. Kawas eueuh deui waktu we. Eta teh ngerakeun ka kolot ngaranna. Jeung deuna naon make usra ka asroga imah lalaki. Kawas nu teu gableg polo we. Awas ya. Ulah sakali-kali deui ngabibirang kana jadi kolot ngaranna. Sabab maneh teh rek dikawinkeun ka anak Sumanta, hiji pamuda nu geus masagi. Barang ngadenge omongan bapana kitu Suryati ngadak-ngadak jadi malaweung. Ngahuleng teu lemek teu nyarek, paroman alum pipikiran bingung sok sieun tujuanna gagal. Dengekeun ari kolot ngomong teh ulah ngahuleng teu puguh barina oge, cek busaha mah panonna mencerong ka Suryati. Tardi kumaha Suryati? Bahwadi nanya bari molotot. Henteu, Bah. Hah? Palabah mana teu ngartina? Belet pisan sia jiga nu heueuh ngadengekeun tapi bari teu ngarti. Margi abdi mah teu dipasihan kabebasan kana memilih pisalakieun. Alah, make hayang milih sorangan segala. Moal bener deuleu.
Kolot mah geus loba pangalaman, geus panjang sawangan. Geus loba luang, dina milihna moal gagal. Pasti matak sugema. Sabab moal hiji kolot anu hayang ngagubruskeun ka anakna. Matak kitu nyaah ka anak ieu teh. Nah, aku maneh teu ditarimakeun. Ulah bodoh dihajar sia. Batur mata tanya ka dukun tatapa di makam, dibelaan puasa Nyenin Kemis. Hayang menang jodoh. Nu akur jeung cita-cita kolot, tapi nari maneh bat mandang ul pisan. Rek ngagugu asa sia mun lain ka kolot. Bahwadi meninorostos ngomongna maksakeun kana kahayang nu jadi anak, tapi hate Suryati kalah kabeuki teuas, teu hayangeun ngagugu kana omongan bapana. Piulang abah pasti ku abdi digugu nanging nu hiji ieu mah moal bah margi abdi ge gaduh pamilih, gaduh kahayang sareng cita-cita sorangan. Naon lepatna upami abdi milih pisalakieun ku sorangan. Gede salahna deuleu. Sabab maneh milih pisalakieun teh ngan ukur ngandalkeun rasa cinta, rasa bogoh. Tara panjang sawangan, tara jauh ijirat. Milih pisalakieun teh kudu asak ieu. Ulah rusuh teu bubu, ulah gancang pincang, bisi kaduhung jagana. Ta eta anu jadi dasarna mah nu matak mending ge sia mending milih kolot. Mending menang milih kolot sabab kolot mah milih pisalakieun anak teh nu pugu jujutanana. Nu jelas lunayanana, nu pageuh cincingna, nu tetep matuhna, nu masagi dirina, nu tetep kahirupanana. Ta eta nu alus teh. Nu matak kudu nurut ka kolot sia da moal nyalahan deuleu kolot mah. Pami abdi teu bogoh kumaha? Suryati beuki wani malah mah nanyana bari mencerong ka bapana. Wah, soal bogoh mah nomor 2. Nu kahiji mah kudu pageuh heula bekelna, loba duitna kuat turunanana, alus laku lampana. Can puguh bah, cek Suryati beuki ngewaeun. Terus cengkat sarta ngajengkat, ninggalkeun kolotna rei bahwa di nafsu, terus harita teh para mitra sadaya asa dihina ku anakna haok nyarekan. Suryati, diuk sia. Mun teu ngagugu rasakeun hukum maji kami, nu bakal ditibankeun ka sia. Hayo diuk sia. Busaha mah reuwaseun ngadenge kitu mah komode Suryati. Harita ngajenghok ngajanteng deukeut lawang kamar, sakedapan mah Suryati ngahuleng teu wani neuteub ka bapana nu keur amarah. Harita Bahwadi tuluy nyarita deui. Diuk Suryati. Bahwadi nyentak gek Suryati diuk dina kursi urut tadi. Ngeluk tungkul bari nungguan guludug nu satuluyna. Dengekeun Suryati. Abah teh geus badami jeung Sumanta. Yen maneh rek dikawinkeun ka Pendi. Nu ayeuna geus digawe di kota. Dina hiji mangsa maneh rek ditepungkeun jeung Pendi. Sangkan bisa silih teuleman hate pikeun mapag lambaran hirup anyar. Dina raraga ngawas sagara rumah tangga. Tak kulantaran kitu maneh teu meunang ka mana-mani. Teu meunang ulin ti peuting jeung teu meunang abrul-abrul anjeung batur. Sabab maneh geus aya nu nyangcang ka kitu. Suryati teu nemalan tetep ngeluk bari ngome tungtung kabaya. Ari busaha mah teu milu nyarita sagarupa geus mercayakeun ka salakina sabab geus badami ti anggalna. Coba jawab. Rek ngagugu moal ka kolot. Nyunkeun waktos we kanggo mikir bah. Teu kudu mikir heula sabab mun maneh nya-nya ka kolot. Teu kudu panjang mikiran. Kari ngajawab daek ajawan teu. Pok jawab. Teu tiasa bah da kedah mikir heula. Ih, mara rese kitu-kitu wae. Mikiran naon atuh? Da moal gagal sabab awal geus dipikiran sagalupana, dipikir dibulak-balik, dibeuweung diutakeun. Pokona mah beres. Suryati teu ngomong deui sabab boga anggapan yen moal aya gunana nyarita. Ari hate tetep ngait ka Parman anu memang geus dicita-cita ti anggana hayang wabuh leuwih deukeut jeung Parman. Ari ayeuna geus aya jalan lebar temen mun ditinggalkeun teh. Nyai ulah ngalawan ka kolot sabab abah teh kitu soteh tina awahing kunyaah ka anak. Bisi jaga pinanghi jeung katungaraan, abah mamantuan milih soteh ye. Nara hidep teu pinanghi jeung susah. Tah kulantaran kitu geus teu kudu mikir deui, gugu ka hayang kolot. Ceuk busaha mah ngolo-ngolo ka anakna, sangkan ngagugu ka kolot. Tapi Suryati tetep teu nemalan jeung deui jung nangtung. Muru ka kamarna tapi rek asup hese sabab panto dikunci ti jero. Suryati bingung leos katepas gek diuk dina kursi terus ngahuleng mikiran omongan bapana. Geus dikedalkeun kitu mah Bahwadi teu ngomong deui sabab cita-citana geus ditepikeun ka anakna. Kari nungguan jawaban busaha mah jeung Bahwadi teu laloba omong ngaharuleng bae di tengah imah. Kaayaan beuki peuting jangkrik reang di sarada mepende anu keur sare. Suryati kalah beuki anteng ngahuleng mikir-mikir pilampaheun. Nah mending ngagugu ka kolot atau mending nuturkeun ka hayang sorangan. Tapi teu aya putusan sirahna karah ka ieu.
Aing mah moal mikir-mikir boga salaki hayang milih-milih heula kalayan apik. Aing moal ngagugu ka kolot sabab aing ge boga kahayang sorangan. Leuheung mun ngaran Pendi jelema bener bager. Kumaha mun jelema gejul pangangguran. Jeung dican puguh luyu jeung hate aing. Kitu putusan Suryati. Jerut turun kaburuan terus ngadeuketan kana janela. Kalacat unggah geblug mebetkeun maneh kana kasur. Suryati kawas nu mabok hatena teu daek tentrem sabab can tepung jeung Parman nu dipikamelang. Kocapkeun isukna Suryati teu ka mana-mana cicing bae di imah kawas nu muyung. Kana pagawean teu malire ditanya ukur nemalan saperluna. Tapi indungna teu garah geureuh sabab ngarti yen anakna keur mikiran omongan bapana. Kira-kira wanci handeut moyan bahwa diindit rek nempo balong. Ari busaha mah ngaleos rek ngalalalab ka kebon. Suryati teh jongjon sorangan, manehna ngadaweung di tepas. Bari ngalamun kanu anggang, nyawang kanu jauh. Nyipta-nyipta nu geus mun geus laksana ngahiji jeung Parman. Aya nu datang horeng Suhaeti sobatna, nu ngahaja nepungan ka Suryati rek ngadon ngobrol. Pedah loba kapanasaran, puguh we Suryati atoheun. Paroman bear marah mai ngabagiakeun ka sobatna. Kabeneran aya batur ngobrol yap ka dieu ti urang ngadongeng. Kitu ceuk Suryati ayeuna mah katara berag. Kalacat Suhaeti unggah geek diuk dina kursi panon teu waleh neuteub ka sobatna. Yat, kamana abah? Eueuh keur nempo balong. Nanya naon ti? Suryati malik nanya panon melong ka sobatna. Ah, moal naon-naon nanyakeun sote hayang jongjon ngawadul. Sabab aya tanyakeun ka Yati nu can kaharti ku kuring. Pek wae rek nanyakeun naon kitu? Penting tadi abah geus datang ka imah nanyakeun Yati. Nah kamana tuh Yati teh? Kunaon bet luas leos di peuting. Ulah kitu goreng teh Yat mata ngahariwangkeun ka kolot. Nanyakeun eta nya kaharti atuh da nya kuring teh lah keur bingung sabab boga kolot teh teu harua jeung batur. Kieu geratinya kuring teh basa ka pasar meunang musibat dipegat ku dua begal. Nya ditulungan ku Kang Parman nepi ka salametna. Ari kamari jeung peuting tadi kuring aya niat hayang nepungan ka imahna. Tapi ku abah teu diidinan. Kulantaran teu diidinan kuring maksa indit sugan teh si abah mau nuturkeun. Buktina bet kapanggih peuting teh pangna nanyakeun ka Eti, kuring bebeja mah rek ulin ka ditu tak kitu ti. Ceuk Suryati terang-terangan ngabejakeun sabab musababna. Narek naon los ka Parman? Ih, nama kerek naon malah nah salah mun kuring anuhunkeun ka Kang Parman nu geus bumela. Nah salah mun kuring tumarima ka manehna. Asal mah wajar ti da kitu kudu nama jalma teh. Ceuk Suryati teu eleh omong. Da memang kitu pisan kahayangna. Nya teu ari salama tapi urang teh kudu ngahargaan ka kolot ulah cara kamari. Mata kaributkeun ka salalembur, alus nama bebeja terus terang ka kolot tapi raku teu ngidinan. Ih mata kitu ge puguh teu ngidinan. Teu ngidinan? Naon sababna ya? Suhaeti heran. Kue teh geus kanyahoan meureunnya sifat abah kitu. Teu kaop aya pamuda nu nganyang sok amek-amekan. Malah kungsi aya nu diusir kitu deui ayeuna. Kuring dicarek nepungan Kang Parman sabab abah kasieunan. Bisi kuring aya pikir kadua leutik ka Kang Parman. Pada kuring mah sakadar nganuhunkeun we tak kitu maksud teh. Oh kitu. Terusna kumaha tuh ayeuna? Sawa tadi katempo siga nu susah pisan. Mikiran naon nya ti teh atuh? Ceuk Suhaeti. Beuki panasaran hayang nyaho kana kaayaan sobatna. Sedih kuring teh puguh getinya. Ai dipikir palebah dinya na lantaran peuting tadi dicarekan ku abah sarta dipaksa kudu kawin jeung Pendi jajak ka urang kota. Anak sobat abah nu anyar keneh ka dieu. Sedang kuring mah pan teu suka tah ieu nu jadi pikiran teh ti. Matak bingung ka kuringna. Cik lamun Eti jadi kuring rek kumaha pipetaeun rek ngagugu atawa moal ka kolot. Huleng para mitra sadaya. Suhaeti teu bisa narima mun manehna dikitu-kitu ku kolotna. Para wargi sadaya teu waka ngajawab Suhaeti teh sabab manehna ge memang kitu sarua pipikiranana jeung Suryati. Kulantaran Suhaeti teu ngajawab wae para wargi sadaya, Suryati tuluy nanya deui. Kumaha ti pamadegan Titi mun manggih model kieu? Moal ngagabung ka kolot mah sabab urang teh boga kahayang, hayang bebas nyawa milih pisalakieun kitu ya. Syukur mun kitu maluyu jeung hate kuring. Tapi kumaha mun abah ngamok bari ngancam narek tetep nyekel pamadegan. Nah, tetep we malah mun perlu kabur ti kolot pikeun nyingkahan kahayang kolot kitu ya. Ayeuna Suryati nu ngahuleng, hatena jadi kasunutan leuwih wani dina nyang hareupan kolot.
Leuwih hade kabur rebatan kudu ngagugu kana kahayang kolot geus kitu pok nyarita deui. Mun kuring kabur kudu ka mana inditna? Kabur mah ka mana we alusna mah ulah ka mana wae bising kaduhung jagana mending neangan panyalindungan, neangan keur mayungan hate. Naon maksud titi teh? Nya mun yati mung kapendi kudu aya gantina. Ngarae nu bisa dipentaan tulung. Jeung aya nu nang tayungan ka urang kitu maksud teh. Gitu aya eta ge tapi saha ya cing kuring bejaan? Acan can puguti engke ku kuring bejaannya. Kebae teh di bejaan ge da geus nyaho. Saha cing? Suryati ngarasa atoh hatena. Asa aya nu mangnepungkeun kajajaka nu dipikahayangna. Suhaeti suraseuri para mitra. Bari ngadelek atuh jeletot di ciwit pingpingna Suhaeti ngajerit api-api nyeri. Keur kitu torojol anu datang puguh duanana reuwaseun barang direret horeng Bahwadi. Nu kakara datang tas di balong Suryati reuwaseun beungeutna sepa. Kunaon eta jurat jelit mata ngahariwangkeun batur? Cek Bahwadi bari neuteu. Tapi eueuh nu ngajawab duanana kalah silih reret. Mending kitu ulin teh kudu ka mana mandi. Cicing di imah baturan ku nyai. Cek Bahwadi ngareret ka Suhaeti nu direret ungeuk bari nyerenge. Uli ti mana Abah? Suhaeti nanya tambah kawarana. Nu atas di balong nempo cai bisi saat. Sabab ti girangna leutik. Pek sing betah di dieu nya mihape Nyi Suryati bisi ulin kanu jauh. Abah rek kitu teh. Balik ka mana, Bah? Suryati atoheun para mitra hatena. Sabab bakal luasa ngobrol jeung sobatna. Reka Ciriumis nepungan Mang Ijan bandar lauk. Kade ulah ka mananya tunggu Nyi mah. Nah, ngabah da moal ka mana-mana abdi oge. Geus kitu mah Bahwadi asup ka imah tuluy ganti pakaian. Kop kana bedog pasren tuluy disoren, kop kana duduk kuy nyungcung, tuluy init ngajugjug ka lembur Ciriumis. Suryati sama mena ngawaduh jeung Suhaeti ngobrol ngaler ngidul. Sagala dicaritakeun atuh teu karasa. Nyerelekna waktu teh para mitra da katungkulkeun ku ngawadul akhirna Suhaeti balik heula ka imahna sarta jangjirek ulin deui kadinya leos init ari Suryati cicing sorangan di imah. Kocapkeun Parman poe eta teu liar cicing bae di imah itung-itung ngareureuhkeun awak nutas meunang kareuwas. Tapi lila mah ngarasa kaseleras inget kana janji yanek ulin ka imah Suryati. Tuluy dangdanna panto ditutupkeun leos init. Muga-muga we bahwa di teu amek ka aing. Sarting bisa aing bisa diajak ka nyarita, da aing ge teu boga niat nu teu bener atuh. Kitu gerentes hate Parman bari jongjon leumpang. Tekung silila geus tepi ka imah Suryati reg eureun hareupeun panto. Memeh uluk salam luak lieu heula sieun aya Bahwadi. Tapi tetela teu aya sasaha malah majempling. Punten, Parman uluk salam. Mangga, tema anu ti jero bari terus mukakeun panto. Barang ret ka Parman Suryati menitu sirikna surak bakat ku ato. Sabab nu dianti-anti ti kamari geus tepi datang nepungan maneh. Bagea Kang Parman mangga linggi. Nuhun Nyai, kumaha Mang? Solongkrong Parman ngajak sasalaman ku Suryati di tampanan. Pangesto Kang teu kiang sawios-wios. Mangga linggi Kang sing raos-raos bade ka pengker heula nya. Mangga Nyai nuhun. Gek Parman diuk ari panon rarat-reret nempoan kaayaan di imah. Jajantung jadi ratug tutunggulan kawas rek manggih kareuwas. Atoh pacampur jeung hariwang. Ras inget kana omongan indungna yen peuting tadi aya di Suryati ka imahna ngan teu lila da kaburu dititah balik ku Bahwadi. Hate Parman hariwang bisi aya naon-naon nu tumiba ka diri Suryati atawa ka manehna pribadi. Keur kitu torojol para mitra anu datang Suryati ngawas susuguh meuni sabaki. Sok-sok ditunaan dina meja para mitra sadaya harita teh. Barang geus nunaan susuguh harita Suryati nyarita someah naker. Mangga ngaleueut Kang atur lumayan. Ulah ngarepotkeun Nyai lah da Kang mah sanes tamu. Kadi sote hoyong nepangan we dume rumaosos kedal janji. Pamitu dicumponan tangtos dosa margi janji sami sareng hutang. Da teu repot lumayan we tukang tamihanaang. Nuhun Nyai mangga ditampi atuh. Cek Parman tapi can wani ngarampa-rampa acan kana susuguh mah da teu hayang barang dahar. Hatena kalah tagibur teu puguh. Abdi teh wengi tadi ka bumi Akang nanging hanyakal we teu tepang. Da Akangna di masjid keneh. Suryati togmo nyarita kitu. Hapunten Akang teu tiasa ngangkeunnya. Eta gaya wartosna ti pun biang nanging mata kreuwas saurna teh. Margi tuang rama bendu, laras teh pintu Nyai. Parman hatena beuki tagiwur. Teu Kang teu bendu pun bapa mah. Datos adi bumi mah teu naon-naon nyusulan sote pedah kadituna wengi.
Bilih ngaganggu saurna teh. Kang, kumaha lakon kamari teh naon margina dugi ka elat sumping. Abdi teh tegenah cicing ari ras ka diri akang. Nu kawitna mah ngabelaan abdi bet akang nu tunggara. Asa gaduh dosa abdi teh Kang, asa abdi nu nyangsara ka diri akang. Teu naon teu kedah seueur emutan. Sakitu majamak we dalalaki hitung-hitung latihan. Ceuk Parman ayemna keur teu nemongkeun kareuwas. Bisi matak ngabarubahkeun kana hate Suryati. Abdi mah keukeuh panasaran hoyong terang lalakona. Nah kumaha pangalaman akang teh atuh? Kieu lalakona teh. Barabat harita Parman nyaritakeun pangalamanana basa dipegat begal. Tapi teu dicaritekeun kabeh ukur nu pentingna wungkul, komo urusan Mimi jeung Lili masa eutik teu digaris-garis. Tak kitu pangalaman akang teh Nyai. Oh, ku tante kitu hawatos teuing nya lah. Kacipta tunggarana ditalikung sawengi jeput. Suryati meningali mah. Kantenan ari tunggarana mah tapi datos salamet ayeuna mah teu kedah hawatos. Nyai akang teh aya picarioseun anu mugi kersa ngadangukeun nya. Parman dariana keur manehna teu wani culangung ka Suryati. Aya naon Kang mun asara reuwas teuing mangga geura saurkeun Kang. Kieu Nyai. Kahiji akang teu nada dihapunten margi rumaos jalir janji. Nu sakawitna bade nepangan ka dieu teh kamari nanging neme tiasa ayeuna-ayeuna. Atu kaduana sejangan nuhunkeun ka Nyai nu tos kersa luntur manah nulungan ka pun biang dugi ka kacumponan bubutuhna. Akang teh isin bet ngarepotkeun geuning ka Nyai sakitu maksad teh. Ceuk Parman bari ngeluk tungkul atuh meuni rumenghap Nyi Suryati dapanya nama aya perkara sejen nu leuwih penting. Ulah seueur emutan Kang Parman. Da abdi mah memeh akang wakca kitu ge tos ngahapunten langkung ti payun. Margi abdi ge terang yen akang teh keuna ku musibah. Atuh perkawis nulungan ka tuang ibu eta mah mugi kersa ngahapunten. Abdi teh sanes ngahinakeun, sanes teu ngajenan ka akang eta mah maleres-leres we bijil tina ati sanubari abdi. Hoyong nulungan ka tuang ibu pepeurieun mantuan milari akang teu tiasa. Atuh mantu-mantu di bumi supados ulah abot teuing. Dari saleresna mah Kang, bantuan ti abdi mah teu aya hartosna upami dibandingkeun sareng jasa akang anu sakitu ageungna. Margi abdi teh sasat ditumbu umur ku akang. Asa dijait tina jungkrang nulung kawing dugi ka salamet teu kuat kieu. Janten abdi teh bulak-balik ka bumi akang teh sanes naon-naon. Priyogina mah bade nganuhunkeun. Ceuk Suryati teu eleh omong, Parman teh ngemplong hatena asa teu boga dosa. Nya nuhun atuh pami kitu mah Nyai dupi abah ka mana? Teu aya nuju ka Ciremis. Beg hate Parman reuwas. Sabab ngadenge lembur Ciremis bat ingat ka Nyi Mimi jeung Lili nu geus nulungan ka manehna. Tapi Parman bisa pisa nyumputkeun semu pok deui nyarita. Duh, paingan ti iseun kawitna mah hoyong tepang sareng abah teh. Utamina mah bade nyuhunkeun dihapunten sareng bade nganuhunkeun. Margi akang uping wartos di Pak RT yen tuang Rama ngiri ngabantu dina raraga nyusul akang. Punten we pangdugikeun nuhun kitu nya. Atos we Kang lah ulah ngemutan eta abdi sok reuwas. Margi haripata pun bapak teh ampir-ampiran bendu ku ayeuna kalepatan abdi. Ngalepat naon kitu? Tos weng kege uning aku anjeun. Anu urang ngobrol anu sanes we mumpung salse. Mang atuh nanging bade ngobrol naon? Kieu Kang upami abdi nyawang bentang dina mangsa tengah wenginya. Bentang teh enah pisan. Upami abdi nyawang sang surya nu bedal enjing-enjing eta ge enah. Upami abdi nyawang layung anu hurung ngempur ngahudangkeun paninengan. Namihan enahna alam sami sareng endahna alam sawangan. Taina papayun-payun sareng Kang Parman alam teh enah pisan. Cing abdi pasihan wartos atawa pasihan terang. Naon eta teh hartosna? Nyai akang majalmi bodoh teu wantun ngabaler kana tarucing anu sakitu jerona. Mangga we nyangakeun ka Nyai naha naon eta teh hartosna. Ceuk Parman kalah ka maliknanya. Kang Parman abdi teh sanes ngajak tatarucingannya, nanging abdi mah nuju meundak kabingung. Taina abdi bade nyuhunkeun tulung ka Kang Parman mugi kersa nyaangan kana hate abdi nyupoekeun. Kumaha atunya waktosna ka Bujeng Seep deui teh. Wah, namanya ngawitan dongeng da parawargi. Masih panjang dongeng. Namanya ngawitan ieu dongeng teh tangtos rame kaengkenakeun mah parawargi. Mangga wilujeng kantun bae kasadayana permios.